Kabur singa. Singa di kebun binatang kabur. Oh singa nu badag Singa nu badag nu lajaran nu cabri eta kabur. Rajana. Heeh. Ari pas ngahuap teh urang hanas nyarek eta kanu lalumpatan kana ngagalai sangu eta ka pengunjung. Nyarek kumaha? Nyarek teh wah goblok sia maneh eta neupin ka ngagalai sangu urang teh maneh urang nyaho can ngahuap-huap acan. Da eta menung kurowas mena lupa kusieun ku singa. Singa kabur, singa gua tutunjuk ka tukang singa kabur, urang tengah urang naon. Oh, lain salah manehna, manehna mah leuwas. Ulah sieun singa. Sieun ku singa. Terus ari urang penasaran di teang eta ka lapangan anu tempat singa kabur eta. Wah, apa boleh jeung punon ka dieu urang nyerontong ka ditingali ku ieu petugas. Ku petugasna ku gantar panjang na pipah di keweran we. Si singana teh di kitu. Udah sieun dirontok atuh aya maneh. Cek urang ge teh bener eta teh singa teh kabur di tojosan kitu sangkan asup anu donggosi. Oh. Singana teh da sieun teh teang ari urang amok. Garawak teh didengkek urang mah singana oge. Didengkek gajol didengkek singa. Kira ku maneh wani. Urang mah wani, padahal mah sieuna iwal hiji ku hileut ku binatang mah. Ku hileut. Ku hileut sieun dengkek singa. Diteungeul ku urang tah. Singa teh diteungeulan. Diteungeulan aya 18 kali neungeul mah. Nepikeun ka geuneuh ayeuna hejo. Geger otak singana. Hah? Geger otak singana. Alah, Moal sanggupeun Immanuel rumah sakit mana ge eta. Teungeulan eta mah. Da 18 kali singa diteungeul nepikeun ka geger otak pingsan, nepikeun ka mehna sadar kieu demi Allah hampura gege hampura. singa teh minta hampura ka Eta gege. hampura singa teh hampura ceu sia ceu ngaganggu urang keur piknik. Urang ngahuap ke encan si sangu kagalai itu ku pengunjung gara-gara maneh kabur. Sumpah demi Allah teu nyaho gege ka dieu piknik. Singa teh lamun gege nyaho. Oh, sorry. Lamun nyaho gege piknik mah urang cenah moal kabur cenah. Wah, bener ieu teh ge. Benar singan pun ka hejo geunuk maneh nu kieu geger otak eta jigana mah. Alah, oi. Eta mah dipun ka kitu. Sok buru cete asup deui nya cenah. Ngingkri deui singa teh bari nahan ka nyeri eta singa tenggelan teh ka kanangna. Bari jeung hejo. Nah, hampura ge heuh sok ini deui. Eta mah ningali suratna eta pengunjung Pasti nu bogana kieu ngabadega. Oh. Tukangan. Ini yang kucari cenah keamanan kayak gini. Kucari naon urang sanggup teu kahak kabeh kagale teh gara-gara eta. Digantian ku manehna. Digantian ge. Digantian langsung ka dibere. Wah, fried chicken. Oh. Fried chicken, puncit hayam kali itu lah, hayam belum naon kitu. Wah, Lain hayam beuleum meureun hayam bakar. Oh, disodor-sodorkeun ku manehna teh jang di dieu peda ke ketulungan kan manehna boga kecap kieu sinu bogana teh. Di mana GG cenah boga aya maksud sakeluarga deui ka dieu malahan mereka RW rek salambur rek sabarabeus ka dieu. Gratiskeun omat ka penjagana teh kabeh juga. Di mana aya ketempelan ieu GG gratiskeun ka kebun binatang. Atuh, berarti orang bisa teh. Gratis komo saurang kieu jeung dahar-daharna tuluy mah gratis itu di jero. Asli dah. Gratis jeung dahar-daharna. Tapi mau anu kabur deui mau. Moal teh pan apaleun geus taluk di mana aya rengkang-rengkang di dieu. Bageus nepikeun ka buku budak orok oge di huapan mau teh kieu. Oh, jadi lamun gege ka kebun binatang mah singa ge ngadak-ngadak bageus. Balageur di haruapan si orai kobra teh di haruapan di cariuman teh cari cing kilalungu. Eta teh ilmunya. Ilmu anu kur boga ilmu pan dia boga ilmu ajian Sulaiman. Nah, ini Nabi Sulaiman Apa tuh? Krek iblis jin nu kali itu ge kadang malaikat nurut ka Nabi Sulaiman kan ya. Oh, bener. Eta teh Binatang gitu. ilmu naon ngaranna? Ilmuna ngaranna teh ilmu takisni teh panakis ilmu takisni Nabi Takisni? Sulaiman ilmu takisni hayang apal dinya Hayang apa tuh ge? Meh si urang gratis. puasana lumayan berat Puasana ulah sabar poe. puasana 18 poe bukana cengek cikur gula bodas Naon? apa nu kitu mah pantranganna mah nya nu kitu puasana juga puasa biasa sangu jeung nu ngeunah dahana moal ge nempel atuh nu kitu mah Jadi bukan nanti pucikur. cikur bawang bodas cengek ge ngan tilu siki Oh. nya diuapkeun teh make sangu nu kitu we sapopoena Salila 18 poe teh. nya nu teu kuat mah nu teu kataekan mah muncul saumur hidup Cet tong baru teu kataekan anu kataekan ge pasti murus atuh. beda hari aura nu kataekan mah kuat kebal kan kilona Oh, puasana teh 18 poe. Iya babacaanna eta mah lumayan babacaanna di Turki Turki meureun. eta ieuna bahasana Kumaha? jadi Allahumma takisni wa bihaqi Yusuf jadi sesatuan oge ningali ulah teh kasep siga Nabi Yusuf oh wa bihaqi Daudu Daudu ngadenge suara urang ge binatang geus rengkang-rengkang euy Wibawa. suarana geus
Oh. Wabi haki Daud wabi haki Sulaiman. Nabi Sulaiman. Eta binatang eta taklukna eta. Oh, terus? Wabi haki Sulaiman malikul jini rek jin anu di kebun binatang penunggu lagi sieun. Oh. Moal ngagum moal aya nu kasurupan di dinya rek abrog-abrogan gomrengan tengah peuting oge. Oh. Wal alumma takisni wabi haki Yusufu wabi haki Daudu wabi haki Sulaiman malikul jini wal insi wasayatin. Oh. Wabi haki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wah, tiupkeun we ka eta lapangan teh. Geus takluk kabeh geus Takluk. Ngan puasana 18 poe. 18 poe bukana cikur, cengek, bawang bodas. Lah tuh adik kitu mah anteur urang ya. Heeh. Heeh. Pokoknya mah jeung urang gratis komo sorangan ki mah jeung dahar-daharna pe. Gratis. Ya. Beberes deui awas. Sok atuh turunkeun. Turikeun.